Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihis saniyah wajtabahum li irsyadil khalqi wa ib'adihim anil wasawisis syaitaniyah wa ja'alahum abwabal liman yuridul wuluja li hadratih wa khassahum bil ma'arifi wal asrari min baini khaliqatih wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khatim al-mustafa min banil muttalib bin Hashim ainir rahmatir rabbaniyati siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'alal mahajjati wat tariqatil baydha'i al-hadis. Langkung tipayun simkuring nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabat narauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatid kubil khusus kal habib nu insyaallah sakedap deui bade masihan mauizah hasanah. Urang doakeun seluruh para zuriat, seluruh para habaib, mudah-mudahan ditantayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere kuat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dikeunanjarkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus ka kersana kiai anu ti NTB. Alhamdulillah terus aya di tengah-tengah orang sejak kamari nu insyaallah bade masihan petuah-petuah tentang kumaha nyana bae. Urang doakeun para kiai khususnya di Indonesia, umumna di dunia, mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus dari para qori, alhamdulillah aya 2 qori internasional, hiji nu tadi datang maca balik, nomor kedua aya kene hiji deui mukmin. Urang doakeun seluruh pembaca Quran di mana bae
nu leutik nu gedena mudah-mudahan ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus deui Bapak Bupati nu teu pernah datang. Lamun memeh dipilih gencer jasa datang selain daripada acara kaimah ge silaturahmi. Barang enggeus jadi bupati eueuh irung eueuh banget. Iyalah nu sok disebut eueuh hulu eueuh buntut. Uyuhan pasekda daek jadi wawakil ka dieu. Uyuhan sakula mah teu boga banget sekda ye. Ngawakilan nu teu pernah datang uyuhan. Urang doakeun bae pasekda lah, mudah-mudahan pasekda panjang. Naonna sarua nya gitu lok datang. Eueuh masalah sakali datang zikir alhamdulillahirabbil salamkeun seluruh rakyat Pasar Kemis khususna umumna Kabupaten Tangerang ka Bapak Bupati mikir setik. Numantak wani kula mah wawuh jasa jeung nyana murid kula numantak wani sia mah ulah kitu. Sia nyarekan bupati tampiling we sia. Aing mah boga silsilah jeung nyana wani aing mah nampiling nyana. Ye, naon sebabna? Geus teu bisa lumpat atuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiap tahun orang kumpul di dia selama 53 tahun. Alhamdulillah tadi Pak Kiai Turmudi anu sejak ayahanda tercinta masih kena hirup anjeunna di piwarang macakeun manakib. Lain eueuh nu rek ngagantian dina ilmu thariqah aya adab-adaban. Teu meunang miheulaan guru. Tina segala rupa mun encan aya amanat-amanat ulah dilaksanakeun. Lantaran nyana nu dititipan maca manakib maka sanajan kiai loba nu leuwih paseh leuwih pinter kula adab ka abah kula sebagai guru kula jeung abah kula. Kitulah adab-adaban dina salafus sholihin. Padahal mah teu layak nyana macakeun manakib lantaran nyana mah pemerintah. Manakib mah kudu dibaca nage ku ahli riyadhah, ahli tapa, kudu boga wudu unggal poe bae, lain usok babarengan jeung ibu konde atuh. Sekedar mengetahui tentang manakib, teu sembarangan manakib mah. Tapi kula adab ka almarhum, adab ka guru. Bapak kula asli darah, guru kula asli dina ilmu, guru kula dina thariqah. Mantak lantaran nyana tiba heula nu dititah atuh nyana bae, tapi kadenge ku urang tadinya na mundur tina kalangan permanakiban untuk menghormati generasi-generasi muda sangat baik. Nu leuwih bagus mah lain eta mengarah ke akhirat, mundur tina pemerintahan eta kiai. Lain ti urusan kabupaten naik ke Jawa Barat, cehil tah bakos kitu mah. Kitulah kula wani naon murid abah kula lantaran nya geus mengkol tina aturan thariqah dibejakeun ku kula. Sebab Gus Dur baheula nyaritakeun bah endi mengkol dari aturan thariqah sebab dia masuk Golkar batal ke thariqahanana. Sekaligus kula mencuplik dari bahasa Gus Dur, Ki Turmudi ge keluar mengkol sebenarnya mah. Tapi masih keneh bisa diomehan keneh. Hirup keneh jelemana. Saha nu nyaho balik ti dieu, mending ngadeukeutkeun diri aing ka pangeran lah. Jadi muih enggeus aing di kabupaten 2 periode. Atuh kaluhur mah beuki ka neraka nyebrangna. Iyalah thariqah, teu sembarangan thariqah mah. Matana kudu di bener-bener celi kudu bener-bener kitulah thariqah. Nu mantak boro-borona naon ieu ngan ujang maca manakib bae ge hese jasa. Mantak teu nerap dibacakeun manakib teh dongeng nu sakitu indahna. Materi nu sakitu poharana tapi nyangkut ka hate henteu naon hijab aya muian di jerona. Padahal indah jasa mun tadi ku urang masyaallah. Mun ku santri didengekeuna, mun ku kiai didengekeuna, geus teu kudu dijabarkeun.
geus dibacakeun manaqibna Al-Qur'ana dibaca Masya Allah geus nyurudut ka jero hate. Tapi dibaca ku saha bae Quran, dibaca ku saha bae kitab, lamun masih kene aya halang dunia, pangkat jabatan, eueuh nanaonna. Sekda kakarak naik bae geus ditah turun deuk nanaonan coba. Deuk nanaonan padahal mah kakarak datang nya ka dieu deuk ngaji ka dieu. Mantak cara kananeun kula nya mah jadi ngaji ka dieu na ge. Seluruh diundang, bupati diundang, wali kota diundang, mantan wali kota masih wali kota PWH lantaran nyana besi dianggap wali jadi teu hadir. Kemudian atuh aya nama Kapolres diundang, 2 Kapolres diundang, bahkan presiden sebulan yang lalu pengen datang. Cuman saya langsung mohon supaya tidak usah datang sebab nyana moal bisaeun diukna. Diuk zikir teh teu kuateun. Nyana mah mun zikir di meja gede tanda tangan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang nyaritakeun thariqah teh sembarangan. Aya silsilahna. Cek Kangjeng Nabi malam tatasil silsilatuhu fahuwa maqtu'ul faid. Lamun dina zikir henteu nyambung silsilahna maqtu'ul faid, putus faid. Moal aya sinar ilahi. Zikir mah zikir bae nu kadeuleuna ngan sakadar cau ambon koneng. Zikir mah zikir bae ngan sakadar nu kadeuleuna teh remeng-remeng dunia. Tapi lamun aya silsilahan bakal berbeda. Mantak simkuring rek jaritakeun ala kadar silsilah almarhum Abah guru kula, guru urang kabehan menang wasiat ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail. Anjeunna oge kenging wasiat ti guruna Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan. Kiai Dahlan kenging wasiat ti Kiai Husein Carita. Kiai Husein Carita kenging wasiat ti Kiai Asnawi Caringin. Kiai Asnawi Caringin kenging wasiat ti Kiai Abdul Karim Banten. Kiai Abdul Karim kenging wasiat ti Ahmad Khatib Sambas. Kiai Haji Ahmad Khatib Sambas kenging wasiat ti Kiai Samsudin. Kiai Samsudin kenging wasiat ti Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad kenging wasiat Syekh Abdul Fattah. Syekh Abdul Fattah kenging wasiat ti Syekh Kamaluddin. Syekh Kamaluddin kenging wasiat ti Syekh Utsman. Syekh Utsman kenging wasiat ti Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim kenging wasiat ti Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar kenging wasiat ti Syekh Yahya. Syekh Yahya kenging ti Kiai Hisamuddin. Hisamuddin kenging wasiat ti Kiai kitu Waliuddin. Syekh Waliuddin kenging wasiat ti Syekh Nuruddin. Nuruddin kenging wasiat ti Syekh Saripuddin. Syekh Saripuddin kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Zainuddin, Syekh Samsudin kenging wasiat deui ti Syekh Zainuddin kenging wasiat ti Syekh Samsudin. Syekh Samsudin kenging wasiat ti Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta kenging wasiat ti Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz kenging wasiat ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir kenging wasiat ti Abu Said Al-Mubarak Al-Muharrim. Syekh Abu Said kenging wasiat ti Syekh Abdul Hasan Ali Hakari. Abu Hasan Ali Hakari kenging wasiat ti Syekh kitu Abdul Farad At-Turtusi. Abdul Farad At-Turtusi kenging wasiat ti Syekh Abdul Hamid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi. Abdul Wahid At-Tamimi kenging wasiat ti Abu Bakar Shibli. Abu Bakar Shibli kenging wasiat ti Abdul Qasim Junaidil Baghdadi. Abdul Qasim Junaidil Baghdadi kenging wasiat ti Syekh Siri Sikti. Syekh Siri Sikti kenging ti Syekh Marupil Kurhi. Syekh Marupil Kurhi kenging wasiat ti Syekh Abu Musa Abul Hasan bin Musa. Abu Hasan Ali bin Musa kenging wasiat ti Abu kenging Musa Al-Kazim. Syekh Musa Al-Kazim kenging wasiat ti Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq kenging wasiat ti Syekh Muhammad Bakir. Syekh Muhammad Bakir kenging wasiat ti Syekh kitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kenging wasiat ti kitu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kenging wasiat ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi kenging ti malaikat Jibril. Malaikat Jibril kenging ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus
mendak mun aya torikoh salah kanyahoan sadunia torikoh kanyahoan di Syria kanyahoan di Yaman kanyahoan di Mekah kanyahoan di Mesir kanyahoan NTB Jawa Timur Jawa Tengah termasuk Kalimantan Sulawesi termasuk di Banten aya bukuna nu ngabukukeun khusus soal torikoh. Mantak di zaman Gus Dur mah aya muktamar torikoh besi salah sebab torikoh aya muktabaroh aya torikoh goer muktabaroh dicek heula silsilahna walaupun torikoh teh loba tergantung kumaha penciptana aya torikoh Utsmaniyah aya Syatoriyah aya Rifaiyah aya Naksabandiyah aya Qadiriyah wa Naksabandiyah dan torikoh anu lainna nu penting silsilahna ti Gusti Allah datang ka guru urang aya larangan-laranganna kanyahoan jelema bertorikoh salah kanyahoan sebab aya mawanena anu sah jadi guru torikoh kanyahoan aya 40 mawanena aya 39 lengkah-lengkah ahli torikoh sahabat Habib ke kiai ke no salah ngalengkah bakal kanyahoan lantaran torikoh mah maka jalan lurus maka jalan khusus untuk menuju Allah ninggalkan dunia ninggalkan harta ninggalkan makhluk khusus ka Gusti Allah nu mantak carang nu kuat carang nu bisa ana carang nu kuat carang nu bisa teu meunang sambarangan mikir walaupun hanya sekedar zikir teh kabagi dua aya zikir hasanah aya zikir darajah zikir darajah aya zikir darajah tawajuh suluk aya zikir darajah tawajuh tabaruk neangan jelema jang zikir tawajuh suluk pi jelemaeunana hese jasa mungkin sabanten eueuh hiji-hiji acan mungkin sapulau Jawa ai hiji mah meureun dua aya tapi lamun turun saeutik darajah tawajuh tabaruk rada aya asal dicekel ku para kiai nu anti partai kiai nu ulah di organisasi komo aju ngudag-ngudag konde mah apkir tama kiai nu kosari eueuh tama nah iyalah turun deui urang mah teu bisa tawajuh tabaruk ge atuh zikir hasanah bae zikir hasanah mah tah dina berbagai kitab azkar geus dijelaskeun jeung berbagai kitab-kitab zikiran silahkeun teh mah teu kudu make silsilah geus cukup urang maca kitab atawa dibere ku guru urang dipersilahkeun dibaca tapi lamun bake jalur khusus mah lain deui ke kiai kok bisa kitu sih kumaha mimitina ye kieu memeh langit diciptakeun ku Gusti bumi diciptakeun ku Gusti acan encan ayana naon cek Gusti Allah kuntu kanzan lam kuring teh simpenan anu teu kanyahoan ku sasaha rek anu nyaho aja cenah naon kakarak Gusti Allah hiji fa ahbabtu an uroba kaula mika hayang mika resep hayang dikanyahokeun bahwa kula teh pangeran nu mantak fa khalaqtul khalqa kuring ngadamel makhluk cek Gusti qabattum min nuri dicokot ti Gusti dijadikeun lauhil mahfuz dijadikeun aras dijadikeun kolam dijadikeun langit dijadikeun malaikat dijadikeun bumi dijadikeunlah terakhir adalah makhluk ieu kabeh nu pertama dijadikeunna adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai Allah geus dijieun kabeh dijieun roh alamna bakal aya opat ieu urayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Asrar aya alam teh alam lahut turun alam jabarut turun alam malakut turun alam nasut di alam lahut alam wahdah Allah didinya nyiptakeun arwah di stok arwah teh pisek daun teh geus aya di langit baheula
pi Pak Ismeten geus aya, pi Kiturmudieun geus aya, pi Habiben geus aya, pi Kulaeun geus aya. Geus aya kabeh ge, pi Banseren geus aya. Pi SBA geus aya. Geus aya kabeh di luhur roh teh moal kurang moal leuwih. Turun ke alam Jabarut. Cak Allah di alam Jabarut, hai arwah, alastu birabbikum. Lain teh aing pangeran sia. Cak arwah urang baheula, qalu bala sumuhun. Ya Rabb, abdi teh ciptaan Gusti, Gusti teh pangeran. Nuhun, cak Allah, percaya sia. Kabeh eueuh hiji-hiji acan anu minculak kabeh percaya bahwa pangeran teh Allah. Qalu bala sumuhun, Gusti teh pangeran. Hep. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ke alam malakut. Sok ngobrol gara di alam malakut. Diturunkeun ti alam Jabarut ke alam malakut urang ieu. Jadinya ngarobrol. Urang dikamanakeun bakalna ieu. Ke tungguan instruksi ti Gusti. Telila cak Gusti, wahai manusia, arwah kene can manusia, maneh bakal diturunkan ke alam kholqi, alam nasut. Tidinya maneh bakal diasupkan ke awak. Tempat maneh di alam nasut di dunia awak bakal dibere mata, bakal dibere ceuli, cukup sakitu ge. Jangan inget ka kaula, jangan nyahokeun ka kaula. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dibere mata, dibere ceuli. Cak Allah, hei arwah, maneh diturunkeun ke alam nasut, ditenden di jasad, dibere mata jeung dibere ceuli. Kade di jerona aya kolbu jeung aya nafsu. Lamun maneh engke nuturkeun sakahayang watek, sebab mata bakal dibere watek ku kaula, ceuli bakal dibere watek, irung bakal dibere watek, sungut bakal dibere watek, beteung, dubur, kubul, suku, leungeun kabeh bakal dibere watek. Ulah nuturkeun ka watek, inget ka ucapan anjeun qalu bala, tuturkeun kaula. Engke kaula bakal nurunkeun rasul-rasul jang nyampaikeun ka anjeun. Kumaha eta arwah diomong gitu, sumuhun Gusti, abdi janji bade nurut ka Gusti. Maknya abdi teu nurut ka Gusti. Heug ai kos kitu mah, cak Allah maneh bakal diturunkeun seperti eta, engke maneh bakal balik deui ke alam malakut. Lamun bagus maneh ditarima ku para malaikat, naik ke alam Jabarut. Aslina deui engke maneh lamun bisa ke alam lahut, kukula bakal disadiakeun engke bakalna sorga. Lamun maneh teu bisa suci, teu bisa murni, maneh bakal disadiakeun neraka. Siap henteu maneh arwah? Oh siap. Pak Ismet ge harita siap. SBY ge siap. Ibu Atut siap. Siap kabeh. Eueuh nu teu siap, komo sekda mah geus buleud kitu silana ge. Siap. Komo kiai mah atuh siap jasa. Siap geus. Gancang caritana turun, tek diasupkeun hiji-hiji. Sesuai jeung waktuna, tek 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 tek. Iyalah urang ayeuna. Ieu urang keur diasupkeun ku Gusti di alam nasut. Cing hade. Cak Allah awas ulah nuturkeun tobeat. Tobeat mata teh resep jasa lamun neuleuh nu indah-indah. Neuleuh nu geulis, masyaallah. Dala urang Lampung mu putih lenggik sanajan adat gede, ya Allah. Dala urang Karawang, masya Allah. Ceuli dibere watek ngadengekeun suara nu indah-indah, ngadengekeun Michael Jackson, wah pohara jasa. Almarhum nu kuari aya keneh setan Mick Jagger, setan meleg-meleg teh mah. Ngadengekeun di urang Oma Iraha. Ngadengekeun Muammar, masya Allah. Ceuli datang ka teu karuatan tadi hampir narundutan. Emang watek meureun teh mah. Ceuli sungut-sungut
dibere watek netenginah jasa lamun ngadahar nu masyaallah nu lazat-lazat irung boga watek ngambeul nu sengit-sengit leungeun diwatekeun ku Gusti teu meunang mangge nu hipu-hipu naon sia masuk aju kuari dicek urang dicek begitu urang lempang ka toko neuleu ieu mata ka baju awak ngomong cak awak teh beli ta baju bagus meureun mun dipake awak ngomong melalui mata urang lempang ka toko sapatu suku nu ngomong cak suku teh beli ta sapatu herang amat asana leuwih mantep meureun lengkah lamun make sapatu eta neuleu urang ka toko erloji leungeun ieu ngomong beli jam mantep meureun mun dipake urang lewat ka toko cincin ramo ngomong coba kuari urang lamun liwat neuleu awewe naon nu ngomong nu ngomong naon ngomong atuh sia lain seuri nu ngomong hulu leutik kitulah watek diancam ku Gusti Allah awas ulah nuturkeun watek eta selama anjeun nuturkeun watek eta moal salamet maneh naik ka alam malakut komo naik ka alam jabarut mah salametkeun eta hese ternyata mulai kuarinangan kasalametan asup SD eueuh keselamatan di dinya mah asup ke SMP leuwih jauh asup geus ka universitas geus dianggap hebat jasa guys jauh ka Kairo juga ke Mesir jauh untuk mengenal kebersihan nu tadi ayana di mana ayana di pondok pesantren anu tihangna awi nu mun dikitu-kitu rewod luhurna ge hateup bocor nu mang meulikeun eueuh meuli sorangan teu mampu eta tah di nu kos kitu ngedeng we si santri Gusti batur mah naik Mercy hotel indah amat spring bed masyaallah AC tidit aing asena langsung asa alam nembus tina bilik hujan kahujanan lah cek jana daripada HS mah mending nyekel tasbih aing zikir ka Gusti Allah mulai la ilaha illallah la ilaha illallah coba sekda di hotel bisa henteu zikir ulah ngabohong sia bisa mual bisa tanyakeun ka paweha bisaeun zikir di hotel mual bisa tanyakeun ka SBY bisaeun zikir di hotel di istana non kasurupan aing no tah mual bisa tapi kiai ge lain kiai MUI lain kiai NU nu kuari lain kiai komo Muhammadiyah mah jauh tah mah kiai nu eueuh ngaranan pondok pesantren ge ieu saya ngaranan tau eueuh cenah mah nah eta santrina ge aya tiluan ge teu normal nu hiji lehoan bae anu hiji arateul bae nu hiji hitut bae secara lahiriahina lamun urang neuleuh lahiriahna doang garanteng jasa kiai-kiai partai garanteng jasa kiai organisasi teu eleh jasna ge teu eleh samarendana teu eleh jubahna tapi batinna miskin teu meunang deuleu duit teu meunang leudeut teh kula mah kuari hayang boga bupati teh lain jaki lain badri hayang ge nu jadi bupati teh kiai anu teu wauheun ka samarenda abe teu korupsi maksudna kitu atuh dicekal ku jaki deui anggeus tagara aing dicekal ku badri setengah anggeus dicekal ku atut boh tsunami atuh kudu kumaha salametkeun Tangerang salametkeun bangsa salametkeun nagara teangan mantak naon pi bupatieun nu bogaeun tasbih cak jaki aing loba tasbih teureui ku sia tasbih lain eta maksud kula lainna naon rek saha bae tapi coba mun nya Zaki rek jadi bupati nyantri heula di Pondok Ali Siklalia mun Badri dek jadi bupati nyantri heula di Ali Siklalia dek dinaonkeun kiai distrika heula ku aing atuh ieu mah kadeuleu beungeutna endek calon doang
Masya Allah teh salah ai endek mah hak masing-masing, silahkan perbaiki. Yuk orang babarengan memperbaiki diri. Lainnya nabae nundek jadi bupati, lainnya nabae nundek jadi MUI, lain orang bae nundek jadi kiai. Kesiapan mental orang menuju ilahi Allah subhanahu. Orang kuari keur aya di alam nasut, alam watek. Nah, lamun anu bisa nyelametkeun diri, dek balik pan urang ye. Kuari dek balik ka ditu ka tempat urang ka alam malakut. Dek balik ke alam Jabarut, dek balik ke alam Lahut, paeh ngaranna. Lamun urang dek balik ti dieu ka imah bunga. Budak sakola lamun titah balik baru ngaheun. Mbasi emas lamun dek balik mudik bunga jasa. Kula dek nanya ka sekda, dek balik ke alam itu bunga henteu. Serinyana. Teu bunga. Badri sia, bunga tante dek balik ka ditu. Henteu cek yen. Ieu bae mantan kecamatan. Sia mun paeh bunga. Nu bunga. Tanyakeun coba ke Habib. Bib, siap enggak kalau sekarang pulang ke rahmatullah? Atuh ngapain lagi cek Habib? Siap saya. Pasti Habib siap sarua jeung kula. Tanya Kiai ti NTB. Kiai, bagaimana kalau malakal maut datang siap? Jangan pun sekarang, kemarin siap saya. Ndek naon deui ini dipakai kaberat, jabatan tidak punya, harta tidak ada. Hanya satu setiap hari, Allah. Ketika datang malakal maut, malah mah bebeja ka malakal maut ulah. Angel-angel gegeraan atuh. Coba lamun sekda, nanti dulu dong. Emang kenapa belum selesai nih? Saya juga kan pengen jadi bupati sebetulnya mah. Cek malakal maut dipariuskeun sia kuai. Perbedaan pulang ka ditu antara nu boga beban jeung nu teu boga beban. Eueuh beban kiai mah. Mantak siap perang, kuari lamun tita perang. Bib, siap perang sabilillah, siap. Nanya ka kula, Kiai siap perang sabilillah, siap. Nanya Kiai NTB, siap perang, siap. Tanya sekda, siap perang. Kreditan can beres. Nanti dulu dong. Tanya Kitur Mudi, siapa Mual waka, karak dilantik. Mual bisa. Ieu keur carita lainnya na bae, kula mah ngomong ge eta mah nu warauh doang, sia ge sarua. Sarua ulah susurakan bugus sia gegedena mah. Hese horeng dek balik ka ditu teh. Nu mantek kiai aing mah embung lah cacampuran dek di kamar bae. Sieun besi balik ka alam malakut ieu ditanya. Nu mantek sieun naon aya imanan. Nu mantek di jerona ieu aya imanan, iman urang bahwa engke geus paeh dibakal ditanya. Sekda cek malaikat. Berapa tahun cek malaikat? Berapa tahun kamu ini menjabat? Mau ditanya tanggung jawab kamu nanti. Ya, bagaimana ini? Tentang pembukuan dan penadministrasian di Kabupaten Tangerang, apa pernah bupati ini korupsi? Maaf, sama-sama masalah. Ikir cari tanyana doang, urang ge sarua. Hei Kiai, iya mana nek ditanya ku aing duit sholawat dikamanakeun? Waduh, lamun paeh naik ke alam malakut, masya Allah. Asana cek malaikat turun. Turun ke dia jejak malaikat, sia turun. Tumujuh na sia naik ka dieu tuh Gusti. Sia mah jika ditu jeung jurig ka ditu. Bakal sing hade. Nah, kuarilah diolah. Aya anu menuju Allah teh sakola teh datang. Aya menuju Allah sakola modern moal datang. Lain nyaritakeun kemajuan, ieu mah nyaritakeun teh kebersihan batin ka Allah. Nyaritakeun kemajuan silakan. Amerika geus datang ka mana, Jepang geus datang ka mana, atuh urang ge kudu berpacu dalam melodi. Berpacu. Nah, ka mana ieu ngomong eta? Atuh kudu berpacu. Kemajuan agama Al-Azhar tingali, baik luar negeri maupun dalam negeri, lelo Malaysia, Indonesia, Jakarta, Bandung dan lain sebagainya, untuk keseimbangan atau silahkan. Tetapi untuk kebersihan batin teu bisa, tetep bae kudu khususon ila ruhi. Beat sing ada sianya nyekelan torekat. Larangan awas.
ulah resep dunia mah aya sabodo tapi sia ulah resep di mana sia geus resep dunia bakal nuturkeun tah cak eta aing resep dituturkeun bae cenah atuh sia mah kitu bae sih sing ada makhluk jelema sing ada jelema mah kade nu sugih nu susah eta teh bayang-bayang jang anjeun eta teh was-was ka anjeun eta teh ngabahayakeun ka anjeun sebab dunia mah jelema mangan saker ngalem jeung nyacat tinggalkeun eta adapun maneh cintana ka manusia jang dididik dibere dituduhkeun li irsadil khalqi silakeun kubul khalqi li irsadil khalqi mangga tapi neuk niala kamangpaatanana awas sia batal sia menuju aing cak Allah sok berangkat tek 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 ngeunaheun ternyata teu daya beban tawaran ieu embung tawaran itu embung tapi lamun naik mobil pang mewahna sebabnya geus teu menikmati kemewahan pakaian pang bagusna teu menikmati kabagusan hiji we gol bu Allah aya ilmuna mendak ilmuna di dunia mah opat tilu sebab Allah nenden Islam iman ihsan lamun Islam eta moal kaluar kitabna fikih bae geus sakikituna bae ilmuna ilmu fikih sasarana sakadar jang awak tambah sasaranana fikih Islam fikih sasaranana jang awak kemudian kitu pagaweanana ibadah gelarna adalah seorang abid ngan sakadar sakitu paling ge ieu teh kitu soheh batil sah atawa haram makruh wajib dan lain sebagainya nomor kedua iman ilmuna tasawuf jurusanana jurusan thariqah lamun tadi Islam ilmuna fikih jurusan syariat lamun ieu mah tasawuf na ilmuna thariqah nah sasaranana qalbu ieu lain deui geus maek engke gelarna adalah zahid tah tukangna ngaranna ubudiyah pagaweanana naik ti dinya geus bisa ieu adalah ihsan ilmuna ilmu tahakkuk jurusananya jurusan hakikat gelarna adalah arif billah engke pagaweana ubudah aya ilmuna geus urang dek guru fikih silahkan tangan kiai nu fikih mikih dek guru thariqah atuh aya guruna jangan nyahokeun di diri urang aya latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafas latifatul qalb hiji-hijina latifah ngabogaan kitu naon ngaranna anak buah latifatul qalbi sabaraha sebab aya nafsul lawamah nafsul mardiyah nafsul kamilah nafsu itulah diatur ke dina ilmu thariqah lamun geus tamat eta naek ka karake ilmu hakikat ahli hakikat mah geus lain deui sebab engke tauhidna ge lain deui urang mah ngaji tauhid teh Allahu qadirun bi qudratihi kitu bae ngaji sadunya ge ngaji di Mesir kos kitu bae Allah teh alimun bi ilmihi Allah teh muridun bi iradatihi ngaji ka mana bae pasti kitu ketika urang geus aya di hakikat lain kitu Allahu qadirun bi dzatihi Allahu muridun bi dzatihi Allahu alimun bi dzatihi jadi neuleuna Allah mapan lain make mata zatna Allah mangadenge teh lain make ceuli zatna geus kabeh kadenge ku Gusti Allah ku zatna kadele ku Gusti Allah ku zatna karasa ku Gusti Allah ku zatna deket Gusti Allah zatna beuki luhur urang geus datang ka dinya bakal kadenge ku urang dangdaunan ceuli urang bakal ngadenge lain ceuli awak urang mata urang lain mata ieu nu ngadenge nu neuleuh lain etalah geus diangkat jadi kutubul aulia ieu nu ku urang kuari keur dimeriahkeun haulna kutubul aulia sultanul asbiya Syekh Abdul Qadir Al Jailani mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun muridna anu tadi dibacakeun ku Kitur Mudi masyaallah kabita jasa jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir moal kabeulem ujianana mantep geus teu kudu salat asal cinta bae mikung sia sebab kudu sabada syariat heula kakarak torekat kakarak hakikat geus dek dibere ilmu torekat teh dideleh heula mondokna di mana sia mondokna cenah kula mah di ditu pesantren naon modern ulah sok torekatan sia
sia mah santai ini mana di Kiai anu salapnya muhun sabaraha tahun aya meureun 15 tahun manaon nu geus tamat anu kuari geus boga murid tante kula majang kula ge hese nah ieu mulai ieu bagus ya boro-boro ngamuridkeun kula ge asana hararese ngaji tah ieu tawadu ya budak geus tamat kitab anu aya tamat nama tamat aya bisa nama wallahu alam ieu mah urang kabehan bangunna ieu dicek heula tek kakarak yuk beat dicek heula teu meunang main asup-asupkeun bae nu mentek sing hade besi aya di Tangerang anu ngayakeun tarekat ulah asup zikir biasa bae besi aya anu ngagelar tarekat di Tangerang di Banten ulah besi aya anu ngagelar tarekat di Bandung ulah besi aya anu ngagelar tarekat di mana bae sing hade ulah urang mah cukup bae wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna golongan kawalian bagian kawalian sadar dirilah orang nu penting mah ngabenerkeun jeung pasrah ka ahlina bae lantaran naon sabdan teu meujeuhna urang mah aya baheula di Baghdad jelema ngaku-ngaku wali wah hebat biasa asal nyekel batu jadi emas asal nyekel dangdaunan jadi duit nyekel naon bae ku kumaha hayangna resah harita istimewa jasa eta jelema hebat jasa ditanya wali kula teh wali ngakunya nama jadi wali teh hebat kos Pawahidin bae ngakunya na jadi wali tapi wali kota teh mah nah ngakunya na jadi wali wah atuh jelema puluhan ribu nuturkeun nyana ngan terakhir kieu cak nyana besi aya nu boga anak parawan bawa ka dieu kukula bakal diunggahan engke besi hayang anakna nu lalaki langsung jadi lalaki mun anakna awewe bakal awewe komo lamun anu geus teu hamil kira-kira bangsa 10 tahun bawa ka dieu ku mama engke bakal dipake ye ieu wali pohara ya wali ya ya wali kos kieu ye resah jasa masyaallah pohara jasa tidinya geus ieu hese ka ditu hese lantaran jago jasa elmuna eueuh deui mah tandingna Abu Nawas Mama Abu Nawas kulan aya nu ngaku wali ngadenge kula mah teu pernah ngadenge nanaon cenah hiji bae ngadenge teh Allah wah ieu mantep ya mantep ya. Lain gitu Bu Nawas ieu resah jasa ya kiai ngaku-ngaku wali ya haju keistimewaan ilmuna pohara jasa bisa kumaha cik Abu Nawas bisa lamun nyekel batu jadi emas nyekel dangdaunan jadi duit hayang naon bae bisa bahkan ieu terakhir ieu mah resah jasa kunaon cak Abu Nawas besi aya anu rumah tangga ge 10 tahun 15 tahun teu boga anak cenah kunyana dek dipake hayang anak lalaki apa hayang anak awe harita dizinahan harita keneh hamil harita keneh ngalahir wih hebat ja cak Abu Nawas pohara tah mah kiai wali hebat tah mah hebat jasa tah mah coba Abu Nawas tolong cenah kumaha ieu bejakeun ka kiai Abu Nawas kitu boga anak parawan dek dibikeun kanyana hayang boga anak bejakeun bener Abu Nawas lah tuh lain bener deh lagu lain disebut Abu Nawas jagel wae disebut Abu Nawas bejakeun ka kiai Abu Nawas boga anak parawan bahkan ti mimiti leutik datang ka kuari dibungkus bae can pernah dibuka-buka istimewa ieu kuari dek dibikeun kanyana Mama Abu Nawas bejakeun hayang boga anak ti turunannyana supaya jadi wali bejakeun dibejakeun kiai kulan wali kulan Abu Nawas dek datang ka dieu maksudna nyana hayang boga anak dek dibikeun hayang boga anak keturunan ti wali bawa ka dieu cek ieu hebat cek eueuh deui wal ti Abu Nawas cenah nu hebat bawa ka dieu watuh dibawa disaksian ku puluhan ribu manusia bener aya dibungkus luar biasa dibungkus dibawa ku Abu Nawas iya anak kula alhamdulillah cak wali jadi dipasrahkeun atuh semua maksudna minta dizinahan supaya hamil harita kemudian lahir hayang anakna nu loba tapi ulah hiji pan atuh maksudna hayang 10 20 gitu tah ulah hiji mah kula ge bisa cekeun hayang loba siap cekeun siap bener buka tonton ku urang gabehan geus jawali ieu mohon barang dibuka teh masyaallah embe-gembe jinahan amun teh dipariuskeun sia ku aing
Ji gua mah aya ge anak parawan di Baghdad teu ngabutuhkeun parawan, ngabutuhkeun ge anak embe jang jualeun. Ayo sia mun bener wali zinahan tah embe aing. Abe aing sugih cak yen teh ngajualan anak embe bae. Lamun henteu diadukeun sia ku aing jeung embe. Ayo lumpat manya ya wali lumpat cak kabuna lain wali. Mantap besi aya nu ngaku wali di Cisoka bere embe gembel. Besi aya nu ngaku wali di Banten bere embe Jawa. Supaya anakan bisa dijual. Nah iyalah Abu Nawas nu ngelekeun hebat jasa masyaallah karim. Tah kitulah perjalanan anak lantaran loba keneh ieu nya ditukangeun kula sing hade urang dek balik ka ditu, dek balik ka imah mah bunga, dek balik mudik mah bunga, tapi dek balik ke jero kubur peuheur luar biasa. Bakal kapanggih jeung malaikat kitu munkar nakir. Masyaallah. Nu mantak maningan cicing orang ibadah ka Gusti Allah. Nu jadi pejabat supaya pejabatna nu beriman ibadah ka Gusti Allah. Pedagang supaya nu dagangna nu berdagangna iman ka Gusti Allah. Abih mantep. Nyaina nu rapih supaya imanna mantep ka Gusti Allah. Lamun urang geus dibere cinta, wah atuh geus ka Gusti Allah moal katahan. Moal katahan. Harun Ar-Rasyid raja encan boga cinta ka Gusti Allah. Ketika geus boga cinta ka Gusti Allah, kerajaan sakumaha ceuhil ditinggalkeun ku nyana kaleuweung. Ieulah aya cinta ka Gusti Allah. Kiai nu aya cintaan ka Gusti Allah moal daekeun babarengan jeung pemerintah lantaran sarua jeung keur nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim ngagoleang. Pasti ngajauhan indahan keneh magahan ngaji jeung santri mantep jasa. Naon sebabna? Lantaran negara urangna negarana negara setan, aturanna aturan demokrasi HAM buatan manusia lain Al-Qur'anul Karim. Tapi urang hargai sebab eta menang karuhun urang. Nu penting mah urang bisa ngalaksanakeunana demokrasi nu bener-bener sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Entek aya Kangjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram anggur. Nyana nanya, "Ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon?" Coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sireum ateul bae, segede zarrah. Cek Kangjeng Nabi Isa moal kuat. Moal kuat. Pangmentakeun atuh ka Gusti Allah segede sapotong zarrah bae, sapotong sireum ateul. Sapotong sireum ateul ge asana anjeun moal kuat, saparapat. Saparapat sireum ateul bae coba menta cinta ka Gusti pangdoakeun. Ngadoa Kangjeng Nabi Isa, "Ya Allah ya Rabbi, Gusti Allah aya hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zaroh masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere bae saparapat Gusti pangmerekeun." Mangga ca Gusti Kangjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul. Begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan, neuleuh nu bogana sakumaha maung, neuleuh pamarentah iblis malulu cak jana imah mah kudu indit cak jana eta dibere cinta ka Allah ngan sakadar saparapat sireum ateul indit jana ka gunung di leuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan nikmat cak jana mentek besi aya salaki ibu seuri sorangan sing ade eta kagerogolkeun tah mah nikmat amat cek ibadah ka Gusti mangih peuting teh sejuk jasa masyaallah nikmat ibadah masyaallah eta ngan seukur saparapat. Kangjeng Nabi Isa liwat deui ka dinya ka mana ieu nu sok nyiraman teh eueuh nanya ka sekitar eta aya jelema ieu ka mana edan cek urang dinya nya mah edan tuh bejana mah di gunung langsung menta ka Gusti pangbukakeun hijab Gusti abdi supaya nempo jelema eta dibere dibukakeun hijab di luhur gunung di guha sorangan we sampeurkeun ku Kangjeng Nabi Isa. Assalamualaikum. 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 Teu ngajawab. Nyana endahan seserian we Allah 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 Allah. Cek Kangjeng Nabi Isa, Assalamualaikum. Allah 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 Allah. Ji bener edan ieu. Allah 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 Allah. Belah kenca wa. Assalamualaikum.
Ana Isa alaihi salam. Allah, 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 Allah. Ya mah kudu lapor ka Gusti. Sekangjing Nabi Isa, ya Allah ya Rabbi. Baheula ieu tukang kebon, tukang nyiram, kemudian minta didoakeun supaya dibere. Kitu mahabbah ka Gusti. Sahiji mah moal kuat setengah moal kuat ieu saparapat kok bisa kieu? Aya wahyu ka Kangjeng Nabi Isa. Lamun aya mahabbah ka aing teu kadenge sora makhluk, nu kadenge sora aing doang. Teu kadeuleu ieu dunia, nu kadeuleu ngan aing doang. Moal karasa segala rupa nu karasa ngan aing doang. Andai kata dipencit ku anjeun wahai Isa, moal karasaeun. Andai kata ditembak ya, moal karasaeun, tetep we Allah, 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 Allah. Kitulah jelema ahli Allah. Tah, lamun nu kitu cek Gusti Allah geus cekelan nagara, lamun nu kitu geus cekelan pasantren, mun nu kitu geus cekelan lembaga, lamun nu kitu geus cekelan berbagai kitu perkumpulan di dunia. Aman cek Gusti Allah nagara. Tah, urang teh aman coba jang pi bupatiheun nu seserian bae. Cek da aing teh nu seserian. Itu nu seserian ge seserian naon tuh mah. Hese mantak ge Masya Allah, orang di penghujung dunia, di penghujung waktu, di penghujung tahun, di penghujung aduh geus juruna jasa. Ieu teh hartina urang Masya Allah jasa. Nyaritakeun nabi mah teu aneh, tapi nyaritakeun wali mah sesuatu nu aneh. Nyaritakeun ngaji mah teu aneh, nyaritakeun zuhud mah sesuatu nu aneh. Nyaritakeun berbagai pendidikan mah teu aneh, tapi nyaritakeun thariqah mah aneh, nyaritakeun qanaah mah aneh. Sebab kadang-kadang ayana di jelema beunghar, kadang-kadang ayana di jelema gagah. Syekh Abdul Qadir gagah jasa jeung beunghar. Imam Syafi'i Kutubul Aulia di Autad gagah jasa. Imam Syafi'i gagah jasa jeung beunghar. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Anu manehanana luar biasa kitabna Ihya min Ajul Habidin dan lain sebagainya. Bari jeung kakayaanana eta sungkunan ti Gusti ahli Allah teh seperti kitu. Abuya Cidahu sugih luar biasa. Apa pernah mentolelir? Apa pernah neuleuh kana kakayaanan? Henteu pernah. Hiji be Allah. Hese lamun geus ahli Allah kos kitulah. Insyaallah ke kula nyaritakeun tipe-tipe wali Allah. Aya anu hina kadeleuna, aya nu gagah jasa seperti Sayyidina Ali. Aya wali-wali Allah, aya nu sugih jasa seperti Abu Bakar Siddiq. Aya anu piawai Sayyidina Utsman, wali-wali Allah. Aya nu gagah Sayyidina Umar. Terus diteruskan ka dieuna tipe-tipe teh moal kaluar ti tipe para rasul jeung para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliullah teh aya nu gagah bae perangna, aya anu capetang bae ngomongna, aya anu nyare kanan jelema bae, aya anu cicing bae di kamar, aya anu waliullah lelempangan bae. Kitulah Allah nyiptakeun ketegeran dunia melalui wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah jelema nu geus sepi di jero hatena tina dunia jeung makhluk, tina setan jeung nafsu. Tinggal hiji deui, lamun tadi dunia kemudian kuari naon kitu ngaranna nafsu geus setan. Lamun jelema eker kitu naon ngaranna merangan setan model. Musuh urang opat, hiji dunia, dua makhluk, tilu setan. Nafsu jeung setan. Lamun aya jelema eker merangan setan, nu kadeuleu setan walulu. Setan setan. Kayak kunyana dibacaan a'udzu, kayak kunyana dikitukeun, kayak dibacaan ayat kursi setan ieu. Koh keur leumpang ge setan teh guguli bedan we, sebab nu deukeut peranganna setan. Tah hiji mangsa aya murid datang ka guruna, aing hayang boga nasehat ti guru dek neuleuh. Kumaha ya guru ibadahna ja aing kieu bae kabeneran. Pas guruna keur ngalawudu. Nah iya cek aing nyonto guru ya wudu ya pas guruna ngalawudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngalawudu. Henteu. Pas ka irung teh. Henteu. Pas ka banget. Henteu. Cak murid pun babacana gitunya. Guru babacana kieu amat. Sekalengan. Henteu. Kasuku henteu.
pas beres kata sia nu hitut cak muridna aya yang nurutan naon aya atuh lamun ku aing diturutan wudu kos kitu berabe ya kayak murid aing karari itu baik ya henteu geus sanana sia nu hitut teu karti lah aing rek nanyakeun bae ka guru mama gancang caritana bae ieu mah kula rek nanyakeun ka mama aya teh mama ngolah wudu kitu amat ulah diturutan sia bae nang ngaji teh keur ieu di pondok nurutan aing henteu kula yang nurutan bae saya teh moal kuat sia ulah henteu kula mah ieu mah tadi bae rek nurutan jeung henteu mah sabodok kumaha mama bae ieu mah kumaha kula bae ngan eta tadi mama tah wudu kitu amat oh kieu sia mah lain deui sia bae nya mama mah begitu ka dia aya setan cak setan teh cak setan teh sampurna teh caina henteu sia aing mah nyarekan ge setan begitu ka dia tah kabeung ka irung cuma ka dia cak setan teh cak setan hitut tah teh sampurna henteu aing teh hitut sia kabeungeut tah teh sampurna ngawas-waskeun pan setan henteu kaleungeun kitu kaina terakhir cak setan teh mama hitut teh sia nu hitut marka arti kan Gus ya aduh masih lo pakai nih cerita jeung setan ngan lantaran di tukang masih kan insyaallah iraha ieu sekadar gambaran we manusia dunia nafsu jeung setan etalah nu kudu dibersihan ku urang aya carana moal aya dipikih ayana di ilmu tasawuf ge kudu ngaguru bertorikoh engke bakal nyaho setelah bersih nyebrang ka ilmu hakikat ketika geus datang kana torikoh jeung hakikatna engke bakalna naik ke alam malakut disambut ku malaikat naik ke alam jabarut disambut ku Gusti Allah begitu disadiakeun sorga cak bidadari telah lama engkau encep aku rindukan ternyata baru inilah engkau datang ke sini cepot gitulah hadirin kaum muslimin bersihkeun yuk urang babarengan di mana bae jeung saha bae ulah datang ka bobolokot isuk pagi tu urang dek balik ka alam malakut dek balik ka alam jabarut dek balik ka alam lahut supaya urang aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya di bawah bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani aya di bawah bendera para zuriat Kangjeng Nabi urang aya di bawah bendera para ulama salafus sholihin amin ya robbal alamin sakitulah ala kadar silsilah jeung babagan secara singkat insyaallah ke tahun hareup mudah-mudahan panjang umur kula nyaritakeun kelanjutan alam-alam tersebut insyaallah sakitu bae pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana dengekeun aya dua keneh penceramah nu jauh hiji anu kakarak datang ti Yaman kadua ti NTB wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.